Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki ku pasal sawiji surutu sholati utawi pira-pira syarate salat iku samaniatun wolu. Toharatun sawiji susuci anil hadasaini saking hadas roro. Wa taharatu lan susuci anin najasati saking pira-pira najis pisaubi dalam dodote wal badani lan badane wal makani lan panggonane. Wasatrul aurati lan nutupan aurat, wastik balul kiblati lan menghadap kiblat, waduh khulil wakti lan manjing waktu, wal ilmu lan waru bipardiyatiha kalawan piro-piro pardone salatu alayatakidalan yanta ora nekadakeun si wong pardon ing pardu sawiji min puru diha saking piro-piro pardone salat iku sunatun sunat wajitinabul mumtilatu alan piro-piro ngilangakeun piro-piro kang ngabatalakeun ala dasulan utawi piro-piro hadas iku isnani roro asgurun sawiji hadas kang cilik wa akbarun lan hadas kang gede. Palas guru mangka utawi hadas kang cilik iku ma awjaba barang kang ngawajibakeun ieu ma al wudu'a ing wudu. Wal akbaru lan utawi hadas kang gede iku ma awjaba barang kang ngawajibakeun ieu ma al gusla ing adus. Al auratu tawi pira-pira aurat iku arbaun papat. Auratu rajuli sawiji aurat wong lanang mutlakon hale mutlak. Wal amatu lan utawi aurat wedon amat iku fi sholati dalam salat ma baina surati barang kang tetep ing dalam antarane udal waruk bati lan dengkul. Wa auratul urati lan utawi aurat wedon merdeka fi sholati dalam salat iku jami badania sakabe badane ya si hurrah. Masiwal waji barang saliyane rarahi wal kafaini lan utawi epek-epek roro wa auratul hurati lan aurate wedon merdeka wal amati lan aurate wedon amat iku ingdal aja nibi ing dalam sandinge piro-piro wong liyan. Jamiul badani sakabe badane wa ingdal maharimi himalan ing dalam sandinge mahrame karo-karone ieu wedon amat lan khurrah. Wan nisa'u lan utawi pira-pira wedon iku ma baina surati barang kang tetep ing dalam antarane udal waruk bati lan dengkul. Paslun hartosna rieu pasal saiji bade mretelakeun kana sapirang-pirang syaratna salat. Cek ieu surutu salati ari sapirang-pirang syaratna salat samaniatun eta 8. Toharatun sawiji susuci anil hadasaini tina hadas 2. Wa taharatu sareng susuci anin najasati tina najis pisaubi dina bajuna wal badani sareng badana wal makani sareng tempatna. Wasatrul aurati sareng nutupan aurat, wastik balul kiblati jeung menghadap kiblat, wadu hulil wakti sareng asupna waktu, wal ilmu sareng nyaho bipardiyatiha kana pirang-pirang kaparduana salat walayatakida sareng yenta ulah nekadkeun ieu si jalma pardon kana parduna saiji min prudia tina pirang-pirang parduna salat. Sunatun eta jadi sunat wajitina bul mumtilati sareng ngalengitkeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat. Tegasna syaratna salat dina ieu kitab teh aya 8. Hiji kudu suci tina hadas 2. 2 kudu suci tina najis. Nah dina pakeana atawa dina badana atawa dina tempatna. 3 syaratna salat teh kudu nutupan aurat. 4 kudu menghadap kiblat. 5 kudu geus manjing waktu. 6 kudu nyaho kana parduna salat. 7 ulah pardu ditekadkeun kana sunat. Sabalikna lamun sunat ditekadkeun kana pardu eta meunang. 8 kudu ngajauhan anu mata kabatalkeun kana salat. Al adasu ari sapirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asgorun kahiji hadas anu leutik wa akbarun sareng kadua nyaeta hadas anu gede. Pal asgoro mangka ari hadas anu leutik ma aujaba eta perkara anu ngawajibkeun ieu si perkara teh al wudu'a kana wudu. Wa akbaru sareng ari ngaran hadas anu gede ma aujaba eta perkara anu ngawajibkeun ieu si perkara teh al gusla kana adus. Tegasna hadas teh aya 2. Hiji hadas alit, 2 hadas ageng. Naon ari ngaran hadas alit?
nyaeta perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Naon nari ngaran hadas gede? Nyaeta perkara anu ngawajibkeun kana adus. Al auratu utawi al auratu ari sapirang-pirang aurat arbaun eta opat. Auratu rajuli kahiji nyata auratna lalaki mutlakon barianan mutlak. Wal amatu sareng ari auratna awewe amat pi solati dina salat ma baina surati eta perkara anu tetep dina antarana bujal waruk bati sareng dengkul. Auratul roti sareng ari auratna awewe merdeka pi solati dina nalika salat jami'u badaniha eta sakabe badana ieu awewe merdeka. Masiwal wajhi kana perkara anu tetep saliyana rarahi. Wal kafaini sareng ari pamenteun dua. Wa auratul hurati sareng ari auratna awewe merdeka wal amati sareng auratna awewe amat jami'ul badani eta sakabeh badana ieu si awewe wa ingda maharimihima sarang dina sandingna mahramna ieu dua-duana lalaki awewe merdeka sareng awewe amat teh ma baina surati eta perkara anu tetep dina antarana udal waruk bati sareng ayeuna dengkul. Tegasna aurat teh aya opat. Hiji aurat lalaki naha budak atawa kolot jeung aurat na awewe amat dina waktu salat eta sarua jeung aurat lalaki dina antara tuul jeung bujal. Dua aurat na awewe merdeka dina nalika waktu salat auratna sakabe badan salianti pameunteun jeung dampal panangan dua. Anging lamun make cadarnya panutup itu. Tilu aurat na awewe merdeka jeung awewe amat dina sadeukeuteun lalaki anu sejen eta auratna sakabe badan jeung aurat dina sadeukeuteun mahramna awewe merdeka jeung awewe amat. Opat auratna sakabe awewe eta antara tuur jeung bujal.